dianeun. Ieu teh masih kene beres sandira rata. Ya enak parare puasa mah. Da. Euy, Wah, ieu mending ngemplang kieu cager euy. cager. Wah, ieu Ieu gunung barudak teh batunya tinggalna ieu mah loba. puasa mah parare. Ieu geus burit Kang ya. Aya nu beberes, aya naon. Ieu geus burit urang teh euy aing ngan di imah. Loba wae sasatoan urang makan. Sasatoan naon? Model tas hujan. Tas hujan model loba orai, Orai. tinggi. Orai mah ku ieu nu sok sieuneuun mah cenah. Urang teh butuh korosok euy. Butuh Oh, korosok panci-kolot baheula mah. Jadi sok ku ieu mah Ku korosok butuh. Heeh. Heeh. Jadi ami sieuneuun. Ami sieuneuun arek dikurilingan kana imah gitu. Boga sugan. Ih, urang mah ieu korosok mah loba sek bae. Sek rek mawa mah ka ditu, masih ngarek ngurilingan saluhureun suhunan ge sek. Bisi ami aman. Ulah dianggap euy amit-amit teh bang bayi. Tuh, mana? korosok mah loba tuh. Jung, masih ngarek mawa ge ka imah bisi tatangga rek ajakan ka dieu mawa korosok. Ye, da itu ge ari nu dibeuleuh mah aya. Hah? Nu dibeuleuh mah aya itu ge kan sok taraha deh kudu dibeuleuh mah. Na cowok. Heuh, atuh tah ieu korosok ieu dibasek belum ditu. Korosok naon ieu? Batu. Naon atuh? Urang mah uyah. Hah? Uyah korosok. Uyah korosok. Nah, Atuh da maneh mah model neangan uyah korosok nyujungan ka Tegal Batu. ye pada Nya urang mah cek tetangga si udah ditongos cenah urang teh ka dieu. oh maksudna rek ka imah urang. Heeh, lamun aya ka dieu. sasatoan pan lamun make uyah korosok mah tara daekeun. Udah ngobrol lamun tadi mah da urang butuh uyah korosok gitu. Jangan etakeun da satoan urang jang murulukan butuh korosok-korosok mah berat tuh sing satoronton ge juk. Atuh kieu ieu mah ayeuna urang mulang ieu pangnyekelkeun ieu heula sakedeung. Hah? Pangnyekelkeun ieu heula sakedeung urang pulang. Terus ieu kurang di kumaha? Kitu eta nya da. Hah? Ngagawekeun pisan kolot teh lah.